Cuaca panas bagian moe cangcut keur magaduh cangcut teh dua-duana kangge enjing ieu teh. Ini cantik lagi mau cangcut. Tolong tolong cangcutnya. Harum ada cangcut perawan mah ya. Ibu akak kirabi keur naon sih akak ngomong cangcut gitu. Iya kan, gimana akak kirabi? Aki, nona eta kalau ngomong cangcut eta. Harum bukan nama cangcut perawan. Harum parawan. Si kambuan ki cangcut parawan mah. Segitu ki. Aya mah urang ieu mah. Hop. Ieu aya naon ieu? Rebut cangcut parawan urang usaha ieu manusia neng itu geus ieu mah tahan ku tadi kerip poe meureun geus balik cung geus aki balik ka ditu balik rebut cangcut ngarakeun cangcut wae oge diperebutkeun pan botak asih Pan besar anu anjing. Asapna ngebul mengi anjing. tuh anjir itu si aki-aki rabi gue juga kerumunan rame colong pokoknya mah Ki Aki Jangan panggil aku si Aki, panggil aku si Boy. boy naon atulah bosiat mah heueuy meureun Mana Pak? itu tuh Aki di tangan ku Nini buru-buru cenah bieu ditungguan Mana nih nak? tuh di ditu di tukang cenah hayam Aki lepas buru tuh bisi leungit Pak, buru-buru bisi leungit lirikan. jig ilikan si Aki benang oge katipu bereuy duh coba asak euy ieu mah mantap men Eta kadus ka mana nya? Aing ngan ini tungtung malauk leungit. Aing ketipu. Aduh. panas kieu puyeng aing sayang susu euy pongan nu di imah lah kana ka arab ka dieu we lah ka warung ieu Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak bade meser naon? Iya Bi bade ngagale susu Aya nu di bumi kitu. pan Bi nu di imah teh kalah keur ka Arab Susu kantung mah teh aya tunuju ka Arab. Bade susu naon ayeuna? apaan Bi kalah lieur lah susu nu enak bae asal ulah susu nu Bi Ih bapak mah eta mah ngecek anu abdi, kapungkur mah abdi ge peungkeur. Larasna bade susu naon? hari hayang mah susu nu peungkeur Bi ngan lah da geus lah nu aya we nu enak Berapa? loba-loba teuing ge dua bae Bade ditunya di dieu mah Pak. moal padahan we bungkusina rapi Mun mah atuh Pak. Mangan Pak. Ini parah nih. Dia tukang warung kalau di wadahan bener dia dan edan wimbung Bi di wadahan bener mah ya Pak, di mana-mana ge aya susu dua mah di wadahan puputang. cara mengobrol asal tukang warung